Di sababaraha daerah di Jawa Barat, masyarakat parantos mimiti sadar pikeun mirangan penggunaan kantong plastik sakali pake sarta ngalih kana kantong galon anu tiasa dianggo sababaraha tahun. Salian ti eta, di lingkungan sakola oge kudu digiatkeun program misakeun sampah organik sareng anorganik. Hal ieu penting pisan supados lingkungan urang tetep bersih, asri, serta tebih tina polusi anu tiasa mengganggu kesehatan masyarakat Tata Sunda. Hayu urang sasarengan ngajaga kabersihan lingkungan ti ayeuna keneh. Malar alam urang tetep kajaga kanggo masa payun. Mung sakitu wae warta anu tiasa kapihatur dina dinten ieu. Simkuring Rani Bintang pamit undur diri hatur nuhun.